Salamullah ala Rasulillah salatullah. Jadi nyaritakeun ahwal urang ulah kaliru. Sebab horenganan barang ditilik-tilik ieu ahwal manusia aya 3 rupa, aya 4. Aya zulmaniyah, aya nafsaniyah, aya syaitoniyah, aya rabbaniyah. Aya zulmaniyah bangsa hideung, aya nafsaniyah hideung teh bangsa marah-marah, aya nafsaniyah bangsa nafsu, aya syaitoniyah bangsa setan. Eta mah dihijikeun ngahiji tah, bakalna aya rabbaniyah. Urang teh keur ngabahas jelema anu jazab disebut majzub. Lamun majzub engke bakal timbul ahwal di luar dugaan, di luar konstatif, di luar naon kitu ngaranna di luar kesadaran, di luar kesadaran. Jadi urang teh teu bisa ngendalikeun diri urang. Urang teh teu bisa ngendalikeun diri urang, asa aya nu mawa. Eta jazab ngaranna. Aya jelema kuari ngahulang-hulang bae lantaran nyana teh kakarak bobogohan, disebut mabuk kepayang. Jadi berarti ieu teh keur aya panah asmara nyentil kana jajantung sehingga beunang tep lupa daratan, ti peuting teu daek sare, ti beurang teu daek digawe, bloon kan. Peureum tapi teu hees, bentak tapi teu boga deuleuan. Peureum asa kadeuleu bentak asa karas. Yang gigir asa gigir nang karak asa luhur, nangkub asa handapeun, blon ieu mah. Mimiti buka bajuna ka tembok rembay buluna, horeng buah jagong. Di luar dugaan, di luar konstatir, di luar kitu pengendalian diri. Cak babaturan sia diuk bae ti isuk eta datang ka sore kok betah macem-macem sia mah sia bae urusan sok urusan aing keur indah jasa di hareupeun kuburan kieu keur merenung abogoh aing di mana ieu aya sora manuk asa sora si eta bae aya daun katebak angin asa si eta bae seuring ngawean wah tere edan ieu aya eta tah kos kitu tah di luar nya teu dahar ti isuk datang ka sore datang ka isuk deui teu karasa lapar timbul halna lantaran nyana teh keur trisno. Teu nyaman trisno sia mah teh cinta teh kos kitu tah. Nah sabalikna putus cinta leuwih bahaya deui. Baygon geus di hareupan bae. Hal. Baygon geus deuk diinum bae ku nya teh. Aduh. Sebab eueuh deui di dunia awewe teh iwal ti eta hiji-hijina blon-blon teuing geus budak. Teu kadeuleu dikontrakan sakitu ambalayahna, dicitra tinggal niiran bae. Tapi cakna cuma satu yang bercahaya. Sejuta bintang di langit, satu yang bercahaya. Siapa yang meninggalkan aku dibawa oleh cocodot. Putus cinta kan Gusti Allah ngalang layung. Tanya ku bapana, "Cek, sia teh kunaon ti isuk teu mandi-mandi geus sabaraha poe sia teu dahar teu nginum kunaon?" "Ma, geus mama bae ka ditu jeung abah."
sia ulama geus ulah dianggap anak pan anak aing sia antara nu dipake ka cinta ku kula geus tinggalkeun kula ulama putus asa mun teu kawin jeung nyana kula mendingan raga kas empang bae geus tah tapi ulah jero teuing empangna gila atuh embung ai payah mah nyana geus sarua bunuh diri abdi mah di mana sih bunuh dirina di dinya tadi jukut wah bloon ieu mah budak bener edan ngaranna eta hal tangarana hal takos mabuk ieu bangsa setonia ieu mah cerita setonia hampir mirip kos kitu bae hampir mirip sok geura jelema dipelet teh nu tadina nyiduhan teh si Sarwiti teh nyiduhan ka si Predi Predi meureun aslina mah nyiduhan sia teh nyaho aing urang Cisoka awas sia ku aing Sarwiti bin Sarniti gampang sia ku aing cokot buukna saeutik tadi dieuna nitah babaturan dieu puntelkeun a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim qala yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu 11 kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum sajidin mulai Sarwiti keur hees ge hudak ngarenjagnya sanu ngahudangkeun nya kakara hudang doang tah jam 1 baca deui idh qala yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu 11 kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin breh bae Predi tambah deui idh qala yusuf li abihi ya pagawe Haji Pudoli baheula inni ra'aitu 10 ku ari mah nyana iluk Predi oh mulai geus isuk-isuk teh daek dahar sore teh daek dahar cek mana teh ka mana sia we dek karimpak kai masaha sia Predi mulai geus acak-acakan hirupna geus teh akur jeung batur hal tah eta hal-hal setonia tah mari kita malam mingguan naon sudah aku sediakan tuh geleknya tuh ektasinya ini birnya pokoknya ini mah ikhlas kamu tinggal nenggak saja gak usah mikir-mikir beli gak usah saya mah sudah ikhlas ridho belum tak budak demi friend mulai guys tak tengah molotov ya si hal datang tak hal tanapsaniyah tak kos sekarang itu tidak terkendali aya nu mawa awak gaib jenetina perasaan biasa yo jadi bisa babara macem jatuh cinta keterlaluan gaib perasaanana jadab putus cinta keterlaluan ieu ge sarua bae gaib perasaana jadab kitu kene mabok ekstasi jadab kene bae mabok bir mensen vodka dan sebagainya jadab kene bae termasuk menang gusuran gede jasa kabarnya na huhahehe huhahe poho jadab kene ha teh poho tah eta mah nu kos kitu teh nu kos kitu ieu na zulmaniyah nafsaniyah syaitaniah atawa ahli lahwi nah nyana teh jago jasa ngulinkeun kitu organ Pak Guru not ini apa namanya tah mulai dang tang ting tong tang ting tong tang ting tong tang ting tong tang leng poho jana asa di mana ahli lahwi tah nu kos kitu teh setan poho atawa nyana jago ngagitar teh memainkan melodi waduh arah kitu Red Zeppelin wah iya
jadi pemelodi terkenal dunia ieu mah kelasna moal aya tanding tah Oma Irama ge eta nyokotna ti Zeppelin. Wah, siapa teh nyaho naon pan. Terus diulinkeun tangkeleng poho ahli lahwi jazab kene sareng lahwi ngaran. Rohna eta-eta kene. Rohna nu aya di awak eta-eta kene. Jadi bisa zulmaniyah, nafsaniyah, syaitoniyah. Tah, eta teh kos kitu aya pernah terjadi di Jakarta ka dieu lain lalagaan. Pak Kiai saya mau bertanya, ada apa? Saya ini alhamdulillah cek manehanana. Kenapa? Saya mungkin anugerah dari Allah. Emang kenapa? Jadi mungkin saya udah diberi anugerah tugas saya dakwah. Ya alhamdulillah tuh bagus. Iya. Ya cuman saya mau bertanya, saya nggak bisa dakwah, saya tuh kalau nggak makan BK. Kita mah pel anjing pon BK mah tuh. Jadi para timabok teh BK, Yuriahi, Pumoli termasuk ekstasi takos karar itu. Aing ge nyaho ngaran doang ti sia. Diinum. Nah, eta teh bloon ustad teh nu ngomong gitu. Beneran ditabak kula nanya. Saya nggak bisa dakwah kalau nggak minum itu. Nah, minum itunya untuk dakwah. Nah, ini boleh apa enggak? Asana kau yang dihajar bisa banget sia gua ini. Atau dek ngadakwahan satu siapa itu lah dakwahan. Sarekan kukula. Lu dakwah mau ngapain? Cari uang. Atau teman naon bener jeung Haji Pudon ya tuh kos gitu mah. Ai dakwah mah kudu keur dakwah itu bisa tuh dakwahan awak heula sorangan. Dakwah di kos kitu sarekan kukula. Dilempengkeun terus teu datang deui ka dieu. Ngaranna aya ngan meuli bejakeun. Mendak lamun nyana aya dakwah kula nyaho jasa sebab pernah datang ka dieu nanya kos kitu. Masya Allah, da'i eta kos gitu. Da'i batur mah da'i ilallah nyana mah ilal jurig teh mah da'i. Masya Allah. Jazab dah. Jadi ahli-ahli lahwi teh bisa jazab. Keliru orang. Aya anu wiridan. Dibere wiridan ya wirid ya sakit. Oh ternyata wiridan torekat kemudian nyana teu ijazah deui meunang di buku atau guruna teu pernah ijazah edan sia. Wiridan sangat sederhana tapi coba ge deuleukeun. Lamun ngomong geus teu jauh bae ti tarekat syariat marifat. Wah ieu mah tukang obat kasana ieu mah ieu. Tah eta kos eta jazab eta ge sarua. Wiridan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Ha aja bae namu mau tasbih bude tasbih. Waalaikum. Waalaikumsalam. Ana Habib Rozak. Wah, majlub dia bae. Asana kurang ji samsu kajen goko mah. Jadab. Jadi macam-macam ruhani teh sing hade. Ulah salah ngadidik ieu ruhani teh. Lantaran anu goyang di luhur panggung nyana lamun sadar mah teu jaga moal daekeun. Moal daekeun inul muter kitu. Lamun nyana henteu jazab. Di luar kesadaran seakan aya nu mawa, mungkin mabok atau mungkin setanna raja setan anu eunteup ka dinya. Lamun nyana make manusiawi moal daek. Moal daek atuh. Diputerkan gitu ditonton ku ribuan datang ke Habib ge nonton nek nanaonan coba eta aja dipuat di HP diakses yang paparantieun tolong teh coba blon biasa atuh Habib na bae kos kitu tuh komo nu lain Habib teu kumaha coba ieu jazab nuku organ nuku gitar nuku mabok nuku lagu jazab syaitoniyah zulmaniyah nafsaniyah neraka teh kos kitu. Tah, jazab ruhani. Nah iya nu mentek takunul ahwal zulmaniyah. Cilaka tamakos itu mah. Nafsaniyah cilaka, syaitoniyah cilaka. Sebab kalau ahlul lahwi cek ahli lahwi wa qad yanjazibuna. Nyana osok katari ruhani teh ya. Leng baik. Sehingga manehana payok tauna lail wan nahar berang jeung peuting teu karasa ku indah-indah na mabok, ku indah-indah na ekstasi, ku indah-indah na main organ, ku indah-indah na main catur. Main catur ge terus bae. Salatu khairum minan naum. Bandeng ke budak. Raja can beunang-beunang ya. Ye teu ya bak atuh rajana. Main kayu di kieu-kieu blon teh coba.
geus teu magrib geus teu asar geus teu subuh. Eta jazab ngaran hal dibawa ku setan, dibawa ku nafsu. Mun dina ilmu thariqah digambar nuzul mania, nun nafsania, di asra di kitab Sirul Asrar aya anu kitu nafsania, araya kabeh syaitonia. Jadi urang ulah keliru, nu mentak nyahoeun ahli kitu, ahli Allah mah jazab setan, jazab kitu nafsu nyahoeun tatara kajian kukumaha ge. Nah, lamun ahwal rabbaniyah malain deui kumaha wal ahwalur rabbaniyah hiya allati tansha'u an dzikrillah minal qulubil munawwarah. Jazab rahmani rabbani aya rahmani aya rabbani geus lewat tina rahmani rabbani. Nu rahmani mah geus kamari asal udah Cikupat tanya rahmani. Ieu mah ti rahmani geus daek kana rabbani. Mulai sesuai jeung aturanana urang teh nganyahokeun ieu mah awak eueuh nanaon di jero aya ruh urang keur ngolah ruh dibersihkeun ruh urang sesuai jeung aturanana teng urang seakan-akan teh ruh jadi poho ka awak eueuh awak urang teh datang kaleng eueuh nu aya roh urang nu diciptakeun leuwih awal ku Gusti Allah maha lembut ruh teh ieu teh lembut ruh teh takuari urang teh perasaan ruh keur diulinkeun ku Gusti Allah ta iruh urang teh ka Gusti Allah maha lembut urangna lembut dihijikeun diri urang nu mentak aya nu sok disebut manunggaling Gusti. Teu meunang tatekos kitu teh ta dicarita-caritakeun di luar ngaji teu meunang. Lantaran maknya manusia makhluk bisa ngahiji jeung Gusti. Tapi dinten teh bakal kos kitu bae sebab eta mah lain caritakeun rasa. Kos urang ngahiji rasa urang cinta jeung hiji awewe teu bisa dipisahkeun. Sekalipun badai menghantam cintaku takkan pudar. Waduh. Lautan yang dalam akan ku seberangi, gunung yang tinggi akan ku daki. Setelah mendaki gunung, lautan mebes aing di laut. Bodar sia. Teu bisa pisah jeung kabogoh. Eta kakarak jeung kabogoh, ieu mah jeung Gusti Allah. Anu ditanya ruh teh ti mana jeung ti Gusti? Iraha ayana baheula di alam arwah. Haju kuari teh kan babakal balik ka Gusti. Memeh pae, memeh kiamat, memeh mizan, memeh sirat abdi kuari geus ngahiji jeung Gusti. Di mana geus ngahiji jeung Gusti pae teh sieun, jero kubur teh sieun, mizan teh sieun sebab kuari geus wusul ilallah. Eueuh awak teh nu aya ruh. Engke bisa ruh teh kaluar teng ti awak. Bisa ka Mekah roh urang teh. Engke ngajasad deui tajasud. Nu aslina aya di dieu. Matak sih hade, besi ayah Habib Rozak di dia, engke di Lungora aya. Di Garut. Tewak bae serem. Geus teu kaharti urang mun carita kos kitu. Tu Syekh Abdul Qadir aya 40 buka bareng. Cak muridna, aduh kula buka jeung guru kula. Pugu di aing, nu 40 bener kabeh. Bung Karno di Digul aya, di Tanah Abang aya, di Jakarta aya, di kitu Cianjur aya. Bingung nu mana nu asli. Kitulah caritana rek percaya rek henteu jelema lamun geus gurusan rohani seperti eta. Bisa menerobos pan airuh malatib, bisa naik ke luhur langit. Bisa naik ke langit kahiji, kadua, katilu, kaopat, bisa ka Sidratil Muntaha. Lamun Kangjeng Nabi manggihan Uwais Kurni keur uncang-uncang di tahtal arsy di handapeun aras Tuhan Kangjeng Nabi naros ka malaikat Jibril mah hadza ya Jibril saha itu hadza ummatuka umat anjeun min ummatika ismu Uwais Kurni kadeuleu ku Kangjeng Nabi keur nyantai rekreasi handapeun aras. Masya Allah istirahat lah Uwais Kurni teh handapeun aras keur ayun-ayunan sarua jeung dicitra. Kos kitu tah.
Coba eta kolotrak na bakiat Abu Hurairah geus kadenge ku Kangjeng Nabi di sorga. Kolotrak na tarumpah Bilal geus kadenge di sorga. Kadeule ku Kangjeng Nabi di sorga. Ya Allah, jelema kumaha landang keneh di dunia tapi geus kadeule ruhna. Tah nu mantak kuari urang ge. Jelema mah cicing di dieu, roh urang macem-macem pikiran aya nu keur di Bandung. Aya nu keur di Jakarta. Aya anu keur di Citra, aya anu keur di mall, aya anu keur di kantor, aya anu keur di pabrik, macam-macam urang. Tak eta teh pikiran, lamun ku urang difokuskeun ruhani urang milu ka ditu. Nah ku urang diolah ruhani teh sesuai jeung aturan thariqah untuk menembus hakikat. Picen ieu awak teh seakan eueuh urang peureum. Mata dipereumkeun, ceuli ditorekeun, sungut dibalemkeun. Wadmun sapataika balemkeun balem ulah aya nu robah awak urang tak cicing coba ge urang nurutan ahli thariqah baheulanan cicing tengah peuting kieu cicing ulah robah aya naon tah naon ulah robah mimiti ngesang kesangan heula bakal awak panas ngoprot kesang ke kebal kesangan jasa panas dahaga ulah diteruskeun edan ieu sebab urang teu jahok ka dituna kumaha tapi lamun terus eueuh kesang bakal eueuh kesang ngan teu dieusi ku zikir tah lamun engke urang aya guruna mah diuk ulah robah teu meunang robah saeutik-eutik acan diuk cicing teh cicing lah teu meunang robah aya reungit teh mantak memehna kudu dipersiapkeun besi aya nu ngaganggu besi anu ngaganggu naon bae ulah aya cicing redang mulai tarik napas illallah poho awak mulai teng asupkeun ka latifah asupkeun terus tiis bakal tiis ka jenting panas bakal tiis teh lainna datang ka tiris tiis ieu awak teh nu nyieun panas nafsu nu nyieun panas teh hawa nu nyieun panas tapi lamun ku zikir inget ka Allah bakal tiis nikmat tiis bakal jureup jadi zikir teh teu hudang subuh ge kun tiis da horeng tiis ase eta mah moal tiis kos kitu mah sebab moal tunduh bakal moal tunduh sebab jasad tunduh mah zahir ketika ruh manteng ka Gusti Allah sapoe 2 poe 3 poe moal aya tunduh nu tunduh mah zahir ieu dedengian zahir dedelan zahir ketika zahir ieu geus ku urang geus dikasisikeun simpen di kantong simpen di imah awak urang teh simpen gitu di kamar roh urang kuari engke zikirna roh salatna roh dan lain sebagainya roh jaza bakalna teh bakal boga tingkah anu beda lantaran nyana teu lapar geus teu dahar-dahar majzub ngaranna geus jana mah atuh teu kumaha bae geus teu karasa panas teu karasa tiis majzub ngaranna sebab ruhanina keur rebani geus jadinya mah hese urang nanya moal ditembalan kicep henteu naon henteu nyana mah fana ngaranna tah ieu teh fana teh mungkin sajam mungkin sapoe mungkin saminggu mungkin sabulan nu nyaho hanya Gusti Allah nu maha gaib jeung nu merena bae nyangakeun sadaya-daya di dinya kakarak bako cager beda rarasaan dirina neuleuh jelema dibuktikeun ku Gusti Allah secara hakikat kadeuleu akhlak manusia nu monyet nu babi anu sapi nu embe ayo we kadeuleu nyana muringis moal kuateun muka mata ieu dedengian suara-suara teh teu ngeunaheun sebab jana tas di pangeran anu indah kuari ngadengen nu biasa dia teu kuat embung kaluar sakumaha Kangjeng Nabi Musa setelah munajat Kangjeng Nabi Musa kemudian eureun munajat teh jeung Gusti Allah Kangjeng Nabi Musa ngadenge suara sakumaha galedeg bae lamun teu dicagerkeun deui Kangjeng Nabi Musa moal bisa dakwah cagerkeun du biasakeun detak
ngan eueuh nikmat. Mantak cek Kanjeng Nabi Musa, aya nikmat robani ka dieu teu bisa dakwah sebab ngadenge suara manusia sakumaha suara babi. Ditutup robanina, diayakeun sakumaha biasa, bisa dakwah kanikmatan robani eueuh. Kitu bae. Nu mantak waliullah teh ngeunaan di gunung mun teu dititah mah embungeun. Embungeun mantak Imam Ghazali teh dititah turun teh selama 13 tahun teh ya, lantaran dibutuhkan turun. Tuh Imam Ghazali, Imam Syekh Tuan Syekh Abdul Qadir setelah 3 tahun turun lamun lain tugas dakwah embungeun. Sebab naon? Bisa dakwah nikmat robani teu aya, nikmat ceuli, nikmat irung, nikmat mata eueuh. Lamun eta teu ditutup ku Gusti Allah moal bisa dakwah. Sebab nyana duduaan bajeng Gusti Allah. Ketika bisa dakwahnya nikmat nu eta dipikeun. Ngan engkes waktu-waktu jana bisa ka Gusti Allah iraha hayang. Ketika dakwah biasa. Tet benyepi kholwah teng ka Gusti Allah. Nah iyalah nu disebut rabbaniyah, timbul ahwal. Teu meunang sambarangan lamun geus kos kitu mah lantaran nya mah peuting jeung beurang bakal akur, ngahareupan manusia jeung hewan bakal akur, dipuji jeung dicacat bakal akur. Nu mantak bakal akur nya geus pepegatan jeung makhluk. Sadaekna sia ngalem ka aing, sadaekna sia nyacat ka aing, aing mah dialem jeung dicacat kieu bae sarua bae. Sebab pada hakikat nama percis kos peting jeung berang. Peting ku Gusti Allah dipetingkeun, berang ku Gusti Allah diberangkeun. Maknya urang dek nang tangan, dek nentang ka Gusti Allah, ulah waka peting Gusti teu bisa. Ulah waka berang Gusti jamual bisa. Kitu keneh pangalem jelema percis kos peting jeung berang nang Gusti Allah. Panyacat jelema percis kos berang jeung peting nang Gusti Allah. Apa kurang dek ditentang? Teu bisa. Hakikatna nang Gusti Allah, aingna jeung keur jeung Gusti Allah. Sadaekna sia aing mah moal kapengaruhan. Enggeus nikmat hirup jeung Gusti Allah bae. Di alam teu seuri teu beukah liang irung, dicacat teu sieun teu kumaha. Tetep bae nyana tugasnya dakwah ngadoakeun, dakwah ngadoakeun, dakwah ngadoakeun. Sakitu bae. Eueuh bae bendu sama sakali. Nu aya teh ngan sakadar hubbul khalqi li irsyadihim wa li ikhrajihim min zulumatit tabaiyah ila arwahi ila kitu ngaluarkeun zulmaniyah, ngaluarkeun kokotor-kokotor tugas jana hubbul khalqi cinta ka makhluk li itu hubbul khalqi nyana cinta ka makhluk teh ngan sakarang li ikhrajihim min zulumatit tabaiyah. Jadi dikaluarkeun tina tobai anu poek tugasna naon sakitu burung. Tah, dikamanakeun ila arwahin nafsaniyah kana ruh bangsa aslina. Nuduhkeun bae selalu di mana bae. Boro-boro kanu resep ka anu musuh ge tetep bae dinasehatan. Urusannya na tersepun urusannya urusan aing mah tugas Gusti Allah nganasehatan bae. Gitu bae, jadi moal aya geus sejuk bae sebab lawan teu kabawa-bawa ku urusan nafsu batur. Di alam sakitu bae, dicacat sakitu bae, timbul jelema resep sebab sejuk. Engke dibalikeun ku Gusti Allah, nu tadina ngalem bakal nyacat, nu tadina resep bakal henteu, nu tadina resep bakal resep. Dibulak dibalik. Jang naon kitu ngaranna nyoba ka dirina, ternyata kuat, diangkatlah ku Gusti Allah, anta wali. Maneh wali kaula mun masih keneh urang aya robah di alam jeung dicacat angel keneh ka diangkat jadi wali kecuali boga anak awewe aya jodona. Kitulah ahwal nu mantak wa qad takunul ahwal kitu wa kunan wal ahwalur rabbaniyah hiya allati tangsu an dzikrillah tina zikir minal gulubil munawwarah geus diatur atawa wa an sibaiha ngadengekeun doang. Urang zikir sorangan mah teu bisa, urang taqarrub sorangan teu bisa, tapakur sorangan teu bisa, dibawalah ku nu geus bisa. Dimimitian ku maca alam nasrah laka sadraka wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikraka fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. 100 dibaca ngan 10. Oh. Terus baca ieu
urang teh ditarik kata dinama capek ngeunaheun sebab dipimpin nikmat ruhani urang ka bawah poho ka sagala rupa. Nah geus diolah heula mimitina henteu datang-datang ka zikir bae. Mulai baca Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma terus dafi al baliyat urang terlena ku eta teu meunang sosoranganan tanpa ijazah dibaca kos itu teu meunang. Sing hade besi milu deui di lembur jeung eta ulah besi aya nu ngembangkeun kos kitu milu ulah sasar lain jang kembangkeun jang sorangan tama kos kitu mah jang soranganeun keuna datang ka mana dirina maca kos kitu deukeut jeung Gusti Allah haju diberjamaahkeun awas ya mun teu edan deuleukeun ji ulah tama mulai urang teng mulai zikir afdhalu dzikri la ilaha illallah urang nama pan henteu ngan kabawa la ilaha illallah dengan aturan-aturan anak poho urang jazab milu urang milu poho bae poho dibere ngeunaheun zikir teh ngeunaheun la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah aya nu poho ngeunaheun teu daya teu upaya aya nu teu puguh teu karuh lantaran tatarina diudag-udag polisi ceurik sorangan mah teh mah aya ditanya kunaon saya ceurik polisi besi aya ceurik sorangan jazab kabawa hate nu sakumaha dangkalna ge ngadenge asma Allah nu dimimitian ku cara-cara wiridan wali Allah urang teh kabawa. Nah iya di dieu teh lamun urang teu zikir ku sorangan bisa urang timbul ahwal wa ansimaiha tuharriku ilal hadrah ngadenge ngabarengan urang teh nikmat bae ngeunaheun la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha nikmat geus aya kangeunahan kok ngeunaheun ternyata zikir asa di mana buku di sawah asa di mana cek gana di imah aing dek zikir kos kitu lah mulai asup ka kamar mulai nurutan la ilaha illallah la nu aya pegel doang la ilaha illallah teu daekeun la ilaha illallah geus sajep teu daekeun cak pamajikan ka keur naon ulah loba omong sia aing nurutan supaya ngeunaheun atuh ngeunaheun kula emang siap geus siap atuh geus teu make calana ti tadi aya geus pohoan leuk zikir ka Gusti jadi zikir ka si eta aduh pohoan bener ngeunaheun cek nya tuh daripada zikir-zikir ning ieu kalah jazab kene sarua teh apa gawean Habib Rojak sama kos kitu mantak ngeunang bae 2 bulan mabok 9 bulan melentung anakan di hasil zikir eta kos kitu jadi sing hade aya zulmaniyah aya nafsaniyah aya syaitaniyah aya rabbaniyah kadeuleu engke tina sinar wajahna kuajeun kukumaha ge kadeuleu bae anu jazab nu boga awal sinar rabbaniyah mah lain deui hasil tina zikir jeung tafakkur kosong tina rozail jeung alaik nu aya muncar sinar ilahi nikmat kadeuleuna ku urang ti jauh keneh geus kadeuleu kepatna lain deui kemudian atuh kiceupna geus lain deui geus kadeuleu oh lain deui tenang geus eueuh naon-naon di jerona kecuali Allah Rabbani aya kitulah ahwalur rabbaniyah allati tansau an zikrillah minal qulubil munawwarah atawa wa an simayatina ngadenge tuhariku ilal hadrah anu ngarobahkeun dibawa ka Gusti Allah padahal urang bobolokot ku dosa lantaran milu dina hal eta milu jeung jelema nu geus biasa sehingga urang kabawa katarik ngeunaheun horeng zikir teh eta teh lain sambarangan mutiara anu mahal sanajan saumur hirup sakali eta teh geus dicatat sebagai golongan wali Allah at-tasdiq wa taslim tah eta geus dicatat eta teh ku Gusti Allah sebab pernah ngeunaheun zikir teh leng teu inget ka dieu ka ditu mahal teh kos kitu saumur hirup sakali ngarasaan ngeunah eta teh geus lain lalagaan mutiara terpendam di dalam lautan yang dalam. Masya Allah karim tuhariku ilal hadrah
wa qad tansa'u an sima'il lahwi aya deui bisa tidak ngadenge alatul lahwi. Nah ieu mah bagian anu luar biasa jerona bakalna ieu. Jadi aya anu karob teh ka Gusti Allah ku ngagitar, aya anu ka Gusti Allah ku main piano, aya ka Gusti Allah teh ku nyanyi, aya ka Gusti mata kata nyanyian-nyanyian bangsa nyanyian berzanji teh jang ka Gusti Allah. Lain kudu babarengan aya cau bae lain. Sorangan urang. Assalamualaikum Zainal Anbiya. Ya assalamualaikum. Assalamualaikum sesuai jeung aturanana neuk make nu kumaha. Ti guruna bae kumaha. Assalamualaikum atqal atqiya. Ya assalamualaikum. Assalamualaikum terus bari merenung mir rabbis sama. Ya assalamualaikum dihayati. Urang mah maca assalamualaikum teh muludan doang. Mantap marhaban nu aslina sorangan di kamar. Sorangan urang di kamar. Di kamar teh yahu. Yahu. Sorangan teh yahu teh eta teh wiridan ahli thariqah. Ji emang kumaha kitu? Yahu teh geus luhur jasa. Kitu nya marhaban jadal Husaini marhaba ya nurul aini. Terus kaditu tolal badru alaina terus kaditu anta fi kullin jamilun. Sorangan we urang di kamar teh. Sorangan di kamar teh. Engke geleng. Kadang ku pamajikan dan salah-salah gua. Ya, huta sorangan eta teh lain kudu babarengan jeung batur merenung keagungan Kangjeng Nabi di jero kamar. Sorangan make sesengitan. Je, minimal jin datang. Jadi loba hal-hal anu henteu nyararaho ketika urang ngabuka buku belan gitu ngalembaran thariqah bakal kabaca ku urang. Dah aya anu ku nyanyian eta, ku marhaba, aya anu ku assalamualaikum, aya nu eta nu paranti nu dibaca ku Gus Dur tak eta mah dahsyat jasa eta mah. Dahsyat jasa eta mah. Kumaha ya Rasulullah salamun alaik. Kula mah lain deui. Paranti kula bae. Teu akur jeung Gus Dur henteu. Ya Rasulullah salamun alaika rafi'a sya'ni wa daraji atfatai ya jiratal alami ya uhailal judi wal karam. Dihayati. Jadi terserah ta meunangna kuwata ti guru endeukna kumaha elos. Ai Gus Dur kos kitu. Engke lain deui kiai lain deui. Anu di nazamkeun ku eta mah taku naon kitu ku si eta taku Darto. Nyaon teh si Darto? Darto Wahab. Atuh lain kitu nya nama. Ya Rasulullah salamun alaika ya rafi'a syani wa darajat fatayaji ratal alam ya uhailal judi wal karami ya Rasulullah. Terserah maksudna ai kula meunang ti guruna lain kitu ya Rasul atuh kudu ijazah kos kitu mantak dihayati ya Rasulullah salamun alaika terus kaditu tuh eta silakan deuk kos kitu atau deuk nyanyian naon deuk silakan bae deuk nyanyian naon bae mangga bae nu ngeunaheun sok nyanyian Oma Irama atuh lain jurusan kerudung mah. Nah, iya siksa kubur.
Hati terserah akur maka jero hate bisa ngarobakeun jiwa timbul hal mangga bae. Tak jadi engke di torikot mah kos kitu kangga gitar kanaon. Jadi di luar syariat. Nah ikir carita ngadeketkeun diri ka Gusti Allah asal aya guruna. Sebab aya ruhani di bawah zikir ngabaged. Di bawah ngaji Quran ngabaged. Pan anu ngabaged bae. Da ruhani urang teh silakan ye. Akurna ka mana we? Akurna ka mana ruhani urang ye? Sok gerak. Begitu urang ngadenge Muammar. Bismillahirrahmanirrahim. Lainnya hati aing jijaheunya der. Nah iya rada tak berarti kakenyot tah ruhani eta ruhani dibawa ku suara Al-Quran sok ngadengnya Habib Rozak boh sakumaha galedeg wal fajri wal layalin ashar wasyafi wal watr geus beb geus lain indah ceuli jadi kieu ya urusan anak Cerita ruhani ya cerita ruhani panjang mundina torikoh mah cerita ruhani bisa teu kabawa ku suara Muammar bisa teu kabawa katarik ku suara Abdul Basit bisa teu katarik ku suara kitu Humaydi bisa teu katarik ku suara dan suara-suara teu bisa ternyata oh urang mah katarikna teh ku suara Rafiq jangan samakan wah mantap ya Habib Rozak sama aing nya hoge tingana ai datang bae ka dieu jangan sama nyanyian saha teh si Habib Rozak ye beuki nyanyi nya mah hirupna eta ka situ hese jadi engke ruhani mah kos kitu tah ka mana ieu urang teh ieu terlenakna ruhani tah menang teh tanyanya menang asal bisa ngabilukeunana ka hadrah ilahi. Tuh orang ke make nyanyian berjanji make nyanyian marhaba nyanyi teteh syair teh nyanyi ngaranna make nyanyian berbagainya teu bisa make ayeuna Al-Qur'anul Karim lirik lagu lagamna teu akur ka diri urang mah ngabaged bae sugan make kitu suling tapi nyulingnya lain sambarangan nyuling aya engke ti guru khusus suling teh elatul lahwi haram tapi jang naklukeun ruhani ieu mah jang naklukeun supaya ruhani teh terlena sanggeus terhena dilempengkeun ka Gusti Allah berarti kudu aya nu nungtun mentak aya tarian torikoh nu di Aceh dibawakeun nah berbagai tarian Turki berbagai tarian Mesir berbagai tarian torikoh nah iya seperti Al-Pansuri nu matak ditentang Pansuri teh naon lain ajaran bener ajaran sesat sabodo terserah tetapi nyana teh ngabilukeun manusia melalui suling jeung tarian saenggeus terlena teh di ka Gusti Allah keun ternyata muridna jara diwali asal nyaho arahna nu matak cak di dieu na tak engke alatulawi bisa pakai ka Gusti Allah melalui aturan mun lain ngaji teu meunang dibahas engke siaga galitar bae ka dituna bisa nyuling bae oh ternyata ngadengkeun lagu meunang cek kana tuh geus cak ieu uci ge meunang ieu meuliean deui kaset habak lah Gus Dur mah jagona ieu karesepna nya nama instrumen Gus Dur teh lamun geus ngadengkeun instrumental masyaallah nya geus lupa daratan nya instrumen Jepang nya sebetulnya tah hartina eta tah tapi di dieu lamun anu nyaho paham eta can disundatan Jepang eta Jepang jadi lamun di mobil teh di tah disetel eta teng 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 nyaho ka hartina mengarah ka ilahi teng terlena geus di ka Allah dimimitian kuno kos kitu aya guruan nu kos kitu ge jadi lamun sembarangan bae eta teh ya dibalik kerudung deui oh guruan tah kos kitu mah nafsaniyah tah masuk jeung syaitoniyah jadi make aturan-aturan ieu mah asalnya ho bae heula
bahwa ka Gusti Allah seperti eta ulah dituturkeun satungtung can aya guruna. Nah iyalah waqad takunul ahwal naon wal ahwalur rabbaniyah hiya lati tansau an dzikrillah. Mentak teu aneh. Engke teh lamun jelema anu geus ka alam itu mah teu aneh nu jelema kumaha ya atuh kaje. Bisa henteu melalui kos kitu. Bisa henteu atuh teu aneh, biasa bae jadi ekstrim. Ekstrim biasa bae. Nah, jadi itu lamun cerita-cerita ti dituna ti kitu Marupil Qurhi, kemudian ka Junaidil Baghdadi seseri sikti terus rupa-rupa. Terus kabar itu Fansuri terus rupa-rupa. Terus kabehna termasuk Syekh Yusuf nu mantak urang lamun kayang bagus sora teh lain di Syekh Maulana Hasanuddin tapana di Syekh Maulana Yusuf. Emang kunaon? Suarana bagus. Kumaha sok nyanyi Maulana Yusuf. Sok nyanyi Syekh Maulana Yusuf eta nyanyinya suarana paling merdu paling istimewa. Banten teh ya nu mantak baragus sora ti Maulana Yusuf. Ya eta ke didongengkeun ke Maulana Yusuf tah kumaha bisa bagus sora. Nu mantak aya we wiridanana diwirid di dinya di Maulana Yusuf. Hayang bagus suara teh nyanyi Maulana Yusuf teh lamun Maulana Yusuf saya Maulana Yusuf geus nyanyi orang sekitar Banten daratang kabeh ngeunaheun sakumaha kitu wali sanga baheula ngawayang teh eta teh pandeg di ka Allahkeun make wayang mimiti wayang gelar kemudian wayang kulit kuari wayang golek eta teh deuk diajak ka Allah kok kitu sih aya guruan nu entek teu sambarangan bubukana ge sing hade maka bismillah ya ngawitan ngandamel abdi singiran ulah oleh nah gitulah jadi ceritana panjang urang mun ngodok ke arah Gusti Allah dek naklukeun ruhani hanya guru mursyid nu nyaho di deuleu perwatakanana di deuleu perwatak dek dizikirkeun ka Gusti Allah lantaran dangkal ku ieu hanya mursyid nu nyaho wallahu a'lam.